Prosesi pangbagia panganten sakali dikawitan. Sampun saduka suhun sampurasun cenduk rawuh papat kalima pancer hananguni hanamangke tan hananguni tan hanamangke nu heubeul pageuh nu anyar ngencar kaliaran sagedeuh. Sadaya alam kamahmud sakumna bae nada widi kapangeran mapag anu panganten mugia tejanten bendu gandro palias sanenya campa punggawa keralu mungsu Terima kasih.
geus karekene ka. Kunaon cenah Ari geus kitu si wawalakan geus teh digongkeun. Aya ku geus aing. Apunten anu kasuhun hampun anu dipimaksanya. Wa baca proti payun lain ujung riata kabur. Aya teh saking gumira. Kenapa saking reus. Rehna incu wa bismillah rek rumah tangga. Oh, urang doakeun ku urang hibur ku urang bagiakeun ku urang. Betul apa Bu? Kamana atuh cenah oh? Pamajikan dewek ditinggalkeun ku dewek teh oh? Titah nyusul yeun kaberangan Tobipah pirang palang siang sasab ka mana karep moal kitu keur nonton di dieu jeung tamu sanes nu ieu magolis parawan kene Parawan apa eta? Parawan ting-ting memojohna bak kecrot kamana ataupun bojo moal gitu paling dia nonton beli jeung tamu di dia sanes deui wae kamana atuh arepun bojo moal gitu cobi calukan oh kudu dicalukan wae si eta mah amu kamana aja Halo Abah Hela. Aya nama geus teu hariwang. Nini zaman sekarang mah sudah ikut modern. Modern Pak. Oh, geus nyoo HP. Geus nyoo smartphone. iPhone Abah Android. Geus nyobat jeung smartphone ayeuna mah. Betul Abah. Baheula mah tasbih. Ayeuna mah smartphone. Hari Nini di mana? Abah ya ambu tadi dibelokan depan ari Abah di mana? Sampai dugi ka parapatan belokan depan Wayuh Raja jeung Ratu geus ngareneng sun sok ti parapatan ka kenca. Ka kenca. Tuluy ka katuhu. Ka tuh. Tuluy Lurus. Yo. Sampurasun Abah. Weh. Mana tuh? Ditinggalin pacarmu, jangan curhat denganku. No comment aku. No comment aku sudah Papa Haji. Ulah kadinya ngisikon. Weh, ngisikon kadinya. Ajakeun. Aya ngisikon hapunten kasun. Aya ogoan. Kadieu. Ajo itu kalagu. Aduh ijo. Aja. Aya. Aya naon atuh ieu teh Abah mending geus garelis kieu tara rasa Lain aya naon sia teh Nini. Sidik urang teh bunga. Ijo urang bismillah rumah tangga. Urang doakeun ku urang hibur ku urang. Urang bagiakeun ku urang. Nini nya Abah. hariknya mah rek mantuan wa dihareup ulang ngisingkeun. Cakep. Itu makaning para tatamu tos nyayeut. Sok ulang ngisingkeun. Ibingna sing sae, kawihna sing sae. Sok urang latih heula atuh ku uang. Hiji. Heeh, bener. Ya, gitu. Dua. Bener. Tilu. Ayo Abah. Asik. Alas. Hujan dilayak. Kalah najong bujur. Ayana
Kita gol kumik siapa? Aduh ampun. Salutak itu sini nih. Oh, pamajikan dewek beki kolot begitu uyahan. Uyahan. Hah? Ulah ngisingkeun seteat. Sok siapa? Sok sekali deui. Sekali deui, sekali deui. Ulah itu. Sok sekali deui. Hiji. Bener. 2. Bener. 3. Layak sedih. Kadil. Eta meni nolonyong meni jauh-jauh teuing. Aduh ampun. Aduh ogohan ben hayang diganong sangana. Sok bari ngawi apa bari ngawi? Sok bari kawi. Bari ngawi urang kawal jang icu. Balubang timur jalan gede sasapuran Bang Ratu Raden anak-anak haturan liku haturan lenggah kairi apa mama kali kelawan kita bar haturan panganten istri pambeget yang hijau hati kairing kuparigalna di kanca sangkar panghega kalian didedelku Nandan Salon.
Bapak Ibu syukur ini anu kusim kuring di mah sejak kuningan apunten anu kasuhun sim kuring sabaraha kanca rupina sejak ngiring aum kanggo di abadikeun dina mangrupi foto kulawarga kali panganten Sanggar Panggegar Kota Tasikmalaya rupina tejantan kalalangkungan saumpamina sim kuring sabaraha kanca di kanca Panggegar ngiring auk kanggo diabadikeun di foto sareng panganten kali kulawargi Jepang. Grup ieu mangrupikeun grup terbaik yang ada di Priangan Timur. Jadi juara ke-1 Priangan Timur hari ini hadir bersama kita. Terima kasih kepada Sanggar Panggegar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi berikan tepuk tangan yang sangat gemuruh untuk Sanggar Panghegar dan Landak Wedding Garni. Tepuk tangan Panghegar. Terima kasih Panghegar. Sanggar Panghegar para tos yang gaget dina prosesi